Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirsa di rencangan ku Mangguru. Mangguru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Midua Pamunjungan. Ieu dongeng karangan Kang Dadi Margana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru carios Midua Pamunjungan saur pengarang panginten ayeuna teh seri anu terakhir mohon urang tamatkeunnya seri anu ke-10. Ya carios nyambung kana padaran anu salajengna jilid 2 panginten anu nyenak judul Barungsina Ngarang-rangan. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru mohon panginten upami Mangguru tos dikintun deui naskahna ku Kang Dadi insyaallah panginten ya dongeng bade diteraskeun kana jilid anu kadua Barungsina Ngarang-rangan. Mohon urang antos we nya kusadayana. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru cag urang tunda heula lalampahan bibi dampi jalma anu sarakah jeung pikiranna geus disasarkeun mah. Ayeuna urang caturkeun kumaha nasibna si Endil sobat dalitna si Oteng anu geus lila teu kacaturkeun. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru basa Pak RT kacaturkeun maot si Endil mah jeung bapana anu katelah Mang Jahim katut sababaraha urang dinya anu buburuh kulinanggung tekung sinyaksian kana eta kajadian sabab inyana keur iang bako kadayeuh. Saprak boga paniatan hayang ngalaki rabi jeung Nyai Onto anu kungsi dikedalkeun ka hareupeun si Oteng. Pasipatan jeung kalakuan si Endil jadi rubah keur mah kungsi dipapatahan ku kabeh kokolot lembur boregah. Basa manehna nyieun masalah di kebon Pak RT katambah-tambah timbul pategadan tina diri sorangan. Si Endil boga pikiran keur bekel jang ngabayuan kula warga tangtuna oge kudu boga jalan usaha heula. Usaha anu dipilihna teh nyaeta dagang bako. Ieu pacabakan geus lila dikeureueuh ku Mang Jahim. Teu hese sagala rupana kari tetelepek ka anu jadi bapana. Dipentaan tulung saperti kitu kudu jadi anak pituina. Bungah we nu aya keur Mang Jahim mah pamikirna susuganan anakna teh eungkeut pamikiranna nuju ka dewasaan. Enteungan ukur nyieun onar anu tangtuna oge ukur nyusahkeun kahirupan anu jadi kolot. Yang bakona kadayeuh merlukeun waktu khusus teu sagawayah unggal waktu. Nungguan urang lembur patani bako sabudeureun daerah boregah mimiti panen. Hasil panen bako urang dinya ditebas ku Mang Jahim saterusna diangkut kadayeuh. Pikeun meulieun bako ti patani cukup merlukeun modal anu gede. Kadangkala sok nepi ka ngagadekeun heula sawahna balik ti dayeuh ditawurna teh. Bubuhan geus kaitung lila icikibung dina usaha kawas kitu. Unggal usum tara nepi ka rugi keur makieuhkeun anak pamajikan mah kasebutna nyukupan wae. Kahirupan kulawargana si Endil mah teu walura teuing kawas kulawargana si Oteng. Lalampahan ngiangkeun bako ti lembur boregah kadayeuh jaman harita ukur ngandalkeun badarat bae. Meakeun waktu ti mimiti iang nepi ka balik deui ka lembur kurang leuwih sabulan satengah.
Mitra-mitra pemirtub dongeng mangguru kacaturkeun sanggeus sababaraha bulan ti satutasna balik ti negeri siluman haritawan ciling sirengulon cumedeng hade poena dangdangrat nuju ka halodo si Oteng katingali keur diuk cidengdang dina bang barung imahna Aki Permana dibaturan ku Ustad Inen. Tuh sakuara raas tempoan teh nya Kang. Cek si Oteng kadenge ngagarendang sorangan paneuteupna nama tonggoy labas kajauhna nempo pasawahan anyar anu upluk aplak teu kahalangan tatangkalan parena keur sumedeng koneng sawah anyar mana ngabedah jasana Aki Permana anu dibantuan ku Jin Yakuna jeung Jin Yakuni. Nyapuguh we atuh Teng, geus sawadina urang teh kudu muji syukur ka anu ngagelarkeunana. Lamun urang syukuran tinangtu bakal ditambah eta kanikmatan teh. Cek Ustad Inen nembalan omongan si Oteng dieu. Saterusna si Oteng jeung Ustad Inen guntreng ngobrol ngaler ngidul pasipatan si Oteng geus robah 180 derajat jeung si Oteng anu baheula. Campur gaulna teu daek ngahiji deui jeung barudak anu baraong di eta lembur. Tindak tanduk sapopoena estu matak pujieun balarea saberesna salat subuh manehna terus tumpat tempo ka sawah anu akina. Sawah akina teh sanajan anyar ngabedah tapi teuing ku subur taneuhna teh teuing pedah meureun urut kebon awi jadi loba gemukan. Anu jelas mah salian ti subur teh kaasup ku sumber cai anu ngagelenggeng teu lat unggal waktu palia sawah teh nepi ka kasaatan. Mitra-mitra pemirtub dongeng mangguru beurangna saperti harita bari itung-itung nungguan manuk manehna sok ngalangge digolodog hareupeun imahna Aki Permana mimindeng nama ulu kotek sosoranganan dina sela-sela nungguan pareteh teu cicing lamun manuk keur rada suwung biasana keur panon poe sedang moreret panas-panasna manehna sok ngoreleng kalebakeun susukan ngadon ngarorotek pangpung anu murag atawa megatan suluh anu palid kabawa cai kalan-kalan Ustad Inen osok oge maturan sabatae pikeun si Oteng mah manehna sasiereun sabeunyereun bisa mulungan ilmu agama ti Ustad Inen anu mulan malen kungsi masantren di jauhna. Ngabandungan si Oteng beuki layeut wae jeung Ustad Inen pikeun diri si Endil mah hal ieu teh nimbulkeun rasa tugenah oge. Pangrasana gara-gara Ustad Inen si Oteng jadi teu daek campur gaul deui jeung batur-baturna baheula. Sok padahal parasaan si Endil saperti kitu teh sabenerna mah ngan saukur sangkaan manehna wungkul. Sabenerna mah si Oteng tetep jiga si Oteng anu baheula manehna teu boga maksud rek ngajauhan si Endil. Kungsi oge si Oteng nerangkeun ka si Endil kunaon kaayeuna-keun manehna tara daek diajak ulin saperti baheula. Jelaskeun yen manehna ayeuna mah geus engkeut-engkeut boga pikiran hayang mimiti bisa mulang tarima ka anu jadi indung jeung akina. Boga patekadan geus moal deui-deui ngariweuhkeun anu jadi kolotna alatan ulin kamalinaan. Mitra-mitra pemirtub dongeng mangguru tekad si Oteng rek babalik pikir geus janji moal milampah deui kalakuan kawas anu enggeus-enggeus katarimana ku si Endil mah jadi salah harti. Komo mindeng manggihan si Oteng jadi layeut jeung Ustad Inen sababaraha kali basa manehna meuntas balik yang bako ti dayeuh ngajak ulin ka si Oteng di antarana kungsi ngajak ka panglalajoanan anu keur dipikaresep ku budak ngora zaman harita kayaning tayuban, celempungan atawa pidangan ronggeng anu sok diatanggap di buruan imahna bibi dampi. Si Oteng sok bondah kahayang sobatna. Pangrasana si Endil mah si Oteng teh jadi mindeng loba alesan. Alesan layatna si Oteng jeung Ustad Inen lain ngan saukur sakumaha anu caritakeun di luhur wae. Aya alesan sejen anu ngahaja dirahasiakeun ku anu duaan. Mitra-mitra pemirtub dongeng mangguru sabenerna si Oteng jeung Ustad Inen sok kaciri babarengan sabab duanana keur guguru ilmu panamu ka Aki Permana. Ti heula oge geus disebutkeun Aki Permana jeung kokolot di eta lembur geus asak babadamian yen sararea sapuk pikeun ngancurkeun nagri siluman anu dipake pamunjungan ku urang dinya.
salah sahiji cara pikeun ngawujudkeun eta patekadan nyaeta ku cara mepek balad jeung ngatur strategi anu dipilihna di antarana wae Aki Permana meuseuh si Oteng jeung Ustad Inen pikeun ngawasa sagala rupa ilmu pikeun nalukeun bangsa siluman sabab geus kanyahoan jeung karasa ku Aki Permana yen kekuatan bangsa siluman barung sinang teh lain bantrak-bantrakeun utamana kasakten anu dipiboga ku Nini Gagul Buyut Ratu jeung Patih Bincurang Herang. Keur Aki Permana jeung Bisarti mah indungna si Oteng parubahan tingkah laku anu geus ditunjukkeun ku diri si Oteng mangrupa hiji kasinugrahan anu kacida pisan gede hartina engkeut kahirupan kulawargana anu tadina mah kacida pisan waluratna ayeuna mah katingalina neut-neutan bisa menyat. Bisarti teu kudu tisut tidungdung teuing nyar kipayah keur kahirupan kulawargana da puguh geus katalangan kudu jadi anakna anu geus babalik pikir. Sawah anyar meunang ngabedah akhirna anu ayana ditungtung lembur bener-bener dimangpaatkeun ku si Oteng sakulawarga digarapnya nya hasilna tegaplah unggal panen oge hasilna cukul-cukul wae leuwih ti cukup pikeun dahar sakulawarga mah malah bisa neundeun pare nungguan panen anu bakal datang. Salian boga panghasilan tina nyawa dasar rapekan si Oteng mah mangpaatkeun ilmu ti Ustad Inen anu boga kaperigelan kana megarkeun endog lauk. Ustad Inen boga ieu pangabisa menang mulungan ti ajengan tempat manehna masantren di Cianjur. Sabatae bubuhan boga sumber cai sorangan sababaraha kotak sawahna ku si Oteng dirobah jadi balong pikeun miara lauk bibitna teu kudu nguyang meuli ka batur. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru katambahan deui penghasilan kulawargana si Oteng teh dina ngajualan bibit lauk estu kajojo pisan ku balarea bubuhan di lembur si Oteng mah can aya anu muka usaha kawas kitu. Usahana kacida maju pisan make jeung bisa ngeureut neundeun nunda miraweuy saeutik-saeutik bisa nambahan pakaiana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, alhamdulillah ieu carios parantos tamat. Rupina sakitu anu kapihatur ti pribados Mangguru oge Kang Dadi Margana salaku pangarang boh bili aya basa anu lepat larap atanapi anu kirang merenah oge boh bili aya asma anu kasebat jenengan nuju alit kasebit kitu deui ngaran patempatan sadayana estu ukur kaleresan. Panuhun anu kasuhun langkung saur bahe carek bobo sapanon carang sapakan sim kuring sareng Kang Dadi neda dihapunten cagah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nios.